Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, patepang dangu deui sareng Capruk Radionet dina salah sawios kontena nyaeta Dongeng Sunda. Anu dina danget ieu bade ngawitan medar judul anu anyar saatos dongeng sabalaka na beres kamari. Anu ayeuna judulna Balad Siluman. Tah acan atuh, tah acan bagi pembukaan ya. Oh acan. Oh, semangat ya teh hayang gerak muncul. Ya sekarap antosan sabar. Ya Mohon kalabat dewe. Aduh, punten para wargi netizen sadayana. Alhamdulillah antusias pisan ieu salah sawios tokohna ieu. Hoyong gerang ngahibur ka para wargi kaum dangu netizen sadayana. Para wargi netizen sadayana, carios Balad Siluman ieu teh karya Rudi Yansah. Kumaha para wargi netizen sadayana kabarna? Mugi-mugi sapapaosna aya dina kawilujengan, dipaparin kasehatan sareng kulawargina, oge digampilkeun sagala rupi pamaksadanana. Mugi-mugi ieu kaayaan anu teu kantenan saperkawis aya virus corona, enggal lekasan, enggal uih deui normal deui sabihara-sabiharina. Ngaturkeun nuhun kanu parantos sindang ka Capruk Radionet muter konten-kontena, mugi-mugi katampi atuh boh bilih aya anu teu acan subscribe mangga kantun diklik wae seratan beureum dipalih katuhu handap video. Semawana kanu parantos subscribe, anu parantos nge-share, teras like, teu kendat sing ngaturkeun nuhun, mudah-mudahan teras manco dina ieu kanal. Para wargi netizen kaum dangu sadaya, dongeng Sunda ieu kasanggakeun ku apukahna. Halo Wirdo. Halo Dadang. Kamu Dadang berangkat dari sekarang jaga dua tahun. Enggak, tidak. Sekedar ini aja. Kalau gitu, tuh konsumsi jangan dari mana-mana yang terjaga atas dirinya. Tidak tahu, aku tidak akan dari sini. Ada yang ada tuh? Iya. Ada yang semuanya itu. Aku kira juga kemauan beliau. Iya. Oh, itu kan? Betul. Nah, kita distancing aja ya, 1 meter minimal. Buka dulu maskernya. Ngomong-ngomong, kita ngobrolin apa sih tadi? Nggak tahu. Iya, aku juga nggak ngerti. Akhir yang sangat berguna untuk kesehatan.
ada apa negara? Ada kuris. Ada ini. Ada pohon dago. Ada. Oh, ada kata kata. Oscar Tok. Menjaga teguna. Bagi semuanya. Itu orang-orang. Kata-kata ini. Mana yang baru lagi? Para kata kata. Oscar. Gunakan. Oscar Tok. Ini. Masker Cap Topeng Produksi PT Alat Bantu Imajinasi Tanpa Bukti. Usman jeung Halimah mangrupakeun sapasang lalaki pamajikan anu kaitung masih keneh ngarora, umurna teh sahandapeun ti umur 40 tahunan. Tapi ampir geus 5 tahun maranehna ngarumah tangga, naha maranehna duaan ayeuna becan keneh wae boga turunan jeung kurang ku harta banda. Duh kateuing kunaon, hirupna teh beto oleh wae meunang kasusah jeung kapeurih. Nepi ka dina hiji waktu, Halimah ngajakan ngobrol ka salakina. Peuting-peuting acan harita teh, batur geus salare tibra ieu mah ngadon ngarobrol keneh di tengah imah. Kang Usman, naha urang teh hirup bet asa kieu-kieu teuing. Hirup teh bet asa leuwih peurih ti batur. Hirup toleh wae meunang kasusah jeung kapeurih. Jadi bosen tungtungna teh abdi mah Kang. Ngadua wae ka Gusti teh. Tapi mana teu dikabulkeun wae doa urang teh geuningan. Halimah memang geus ngarasa putus asa ku eta kaayaan, leuwih-leuwih manehna ngarasula ku hirup susah. Ari Usman memang bisa surti kana perasaan pamajikanana. Gancang manehna nyarita ngabeberah kana hate pamajikan. Sangkan ulah kalalanjoan meureunnan dina pikiranna anu heureut. Yo, Halimah, sing sabar. Ya tongsok pondok harapan, tongsok ngarasula. Angguran mah urang teh ulah bosen dina ngadua ka pangeran. Ngarah hidup urang teh terus poekeun ku akal geurah Halimah. Mohon Akang, apan abdi oge atos ngadua mah ieu teh. Nya, coba tapi mana? Harta anger teu boga, imah anger butut tempo. Jeung anak deui Kang teu boga alias manul. Heug atuh Akang terus ikhtiar. Usaha jeung tarekahan. Ulah ngan ukur macul we jeung ngurus kebon pagawean teh. Ari hasil teu pira. Ya, angguran mah hayu. Gancang anter abdi ka imah dukun Kang. Sabab manehna hiji dukun bakal bisa ngabeungharkeun jeung ngubaran anu manul. Ku jarak saminggu abdi pasti bakal bisa hamil geura Kang. Halimah langsung negerakeun jalan pamikiranana kanu jadi salaki. Ngajakanna tamba ka hiji dukun anu nelah Macioh. Usman ngadon gogodeg harita teh teu ngartieun ku sikep pamajikanana kawas kitu. Ngarasula ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung batur. Astagfirullahaladzim, nah ari anjeun Halimah. Yeuh eta pikiran teh bet jadi heureut siga kitu. Gaul di mana ari anjeun Halimah? Yeuh musyrik eta teh bisi teu nyaho mah. Keur naon ayeuna urang senang di dunia wungkul ari di akhirat bakal meunang panyiksa mah keheulaan. Akang teh mung yeuh ari kudus ngalaman 2 kali sangsara mah Halimah. Nyari Akang geus teu sanggup nganter abdi ka imah dukun mah nya teu nanaon Kang, teu nanaon. Abdi moal maksa ye. Kajeun abdi isukan rek indit sorangan, arek tatambah ka eta dukun. Keun abdi nu bakal tanggung jawab nama Akang lah.
Sabab nu penting mah abdi teh hayang ngalaman heula hirup senang sampai mepae akang. Astagfirullahaladzim. Aduh, nah ari anjeun Halimah. Yeuh, ceuk saha pamajikan bisa bebas tina tanggung jawab salaki? Hah? Hargaan akang teh Halimah sabab akang teh pamimpin dina rumah tangga kieu-kieu oge. Sagala perbuatan anu jadi pamajikan tangtu salaki oge bakal kababawa Halimah. Ingatkeun tah. Pomat tong nekat. Angguran mah yeuh, urang teh ikhtiar bari ngadonga ka pangeran sangkan urang tetep menang jalan anu hade. Omat Halimah, tong ngarasulah siga kieu. Geura tobat. Bisa jadi kupur ucapan. Halimah ngeluk tungkul bari panona beueus ku Cimata. Terus ngomong dumareuda. Kang, ari abdi kudu kumaha atuh? Nah akang teu kabita nya ku imah batur anu geus gedong. Beda jeung imah urang ayeuna. Kayaan masih keneh ku biliknya butut. Ngadenge caritaan ti Halimah seperti kitu, karasa hatena Usman jol ngageri. Jeung nyeri hate deui sabab Usman rumasa dirina can keneh wae bisa nyenangkeun hate nu jadi pamajikan. Siga batur gede usahana jeung mere katurunan anu sampurna. Ya Halimah, sakali deui ulah sok panas baranan kitu. Nyarek teu panas baranan kumaha atuh ari abdi Kang? Nempolan ceuk maju usahana. Adi komo dulur akang mah yeuh si Jaed tah jeung lanceuk akang Kartika baleunghar kabeh apan. Jeleg imahna gedong si gerong, mobil sedan sipak anyangan. Ari urang boga naon coba? Sapeda ontel oge, bengo-bengo acan geuningan tuh. Usman jadi hayang seuri jeung nyeri hate tungtungna teh mangsa ngadenge pamajikanna nyarita kitu. Atuh tong disarwakeun jeung nulian Halimah. Da tiap jalma teh geus pada-pada mawa milik sorangan. Angguran mah urang teh kudu milu atoh lamun nempo dulur menang kemajuan teh. Peupeurieun urang atuh batan sakieu nya, bet bisa dahar keneh ge. Geus untung apanan. Halimah tuluy jempe teu wanieun deui cumarita. Sedengkeun Usman mah harita manehna terus ngaleos ka jero enggon sarta langsung ngagoledag sare. Isukna sawaktu Usman ka sawah, harita Halimah mah jadi ngarasa aya kasempetan pikeun dirina ngalaksanakeun niatna datang ka imah dukun. Pokona mah niat Halimah estu kudu laksana tina kanan. Aing memang kudu bisa ngalaksanakeun karep jeung kahayang aing. Malah aing oge jadi aya pikiran sejen ieu teh. Kumaha lamun si Jaed jeung si Kartika ku aing terus heureuyan oge usahana? Ganggu ku aing usahana cenah nyojotnya. Terus jelemana cenah ririwit geringan deui. Lah, ku aing rek diguna-guna sia. Keun sia dagoan. Maraneh ku aing urang heureuyan. Sabab aing memang embung kudu kasiap beunghar ku dulur. Dagoan sia. Kabehanana oge bakal hancur hirupna. Kitu cek gerentesna hate Halimah waktu harita. Anu pipikiranana geus kaancikan ku hawa nafsu. Sirik pidik jail kaniaya geus mimiti mangaruhan kana pikiranana anu heureut. Halimah harita keneh terus indit ninggalkeun imahna cenah kosong. Jeung bekal dahar mah Usman teh memang geus leuwih ti iyatna mawa. Jadi geus teu kudu dianteran deui ku manehna puguh matak jongjon. Teu kacaturkeun di jalana, harita Halimah geus nepi ka tempat anu dituju. Nyaeta ka imahna dukun sakti teh nu pernahna aya di tengah pasawahan. Imahna munguh nanglang estu jauh ka pilemburan. Bangun nu ngahaja manehna embung loba teuing campur gaul jeung batur. Di lembur Cidadap mah memang geus kajojo ku ayana dukun sakti nu ngaranna Macioh. Tur sanajan anu dipakena elmu hideung tetep payu wae.
sabab bisa dipakai andalan keur jalma-jalma anu poekeun ku akal, musyrik jeung sajabana. Sok gerak ka jero nu di luar tong asa-asa kula geus nyaho andika awewe nu ngaranna Halimah tur memang boga niat arek natambah ka diri kula lain. Ceuk Macioh ti jero imah. Padahal harita Halimah karek-karek asup pisan kaburuan pakarangan eta imah. Can tepi-tepi acan kahareupeun panto, pribumi bet geus langsung bisa nyahoeun kadatangan manehna kadinya. Sorana munguh tarik jelas kadenge kaluar, sarta jol nyaho kana ngaran manehna. Aduh, punten pisan madukun. Sim kuring tos kumawantun ya tumorojog ka dieu ye. Marginya eta abdi teh kagungan maksad bade nyuhungkeun pitulung ka salira emak. Ceuk Halimah waktu geus aya di jero imah. Bari jeung neuteup anteb ka Macioh. Dukun sakti nu katelahna Macioh teh kalah katingali ngehkeh seuri, nembongkeun huntuna anu hideung kabeh. Bari karehol letah beureum ku seupah, unggal nyarita manehna teu weleh diselang ku nyiruh kana tampolong tempat miceun luah. Yeuh, cukup. Teu kudu nyarita deui nu panjang lebar. Sabab cek geteran batin kaula maneh pangna nepungan kaula ka dieu teh memang hayang beunghar jeung jeung hayang boga katurunan. Tuluy maneh hayang nempo dulur-dulur maneh katalang sara hirupna kitu lain. Ceuk Macioh anu pangawakanana memang begang jeung garing, sarta panona rada cekong ka jero tapi awas keneh lamun ningali. Manehna memang resepeun pisan sigana teh lamun kadatangan jalma anu memang boga niat jahat ka batur. Kitu ge asal kudu puguh itunganana pikeun buruh manehna migawe. Aduh laras eta teh madukun. Eta pisan kahoyong abdi oge. Kinten-kintenna ayeuna madukun bakal tiasa nyumponan moal kitu kana kahoyong abdi eta. Tembal Halimah pinuh ku pangharepan. Isa nyai, bisa. Kula pasti bakal bisa nyumponan kana kahayang maneh. Ngan kudu papaitan heula ti ayeuna keneh meureunna. Samemeh praktek teh ya. Ngeunaan dosa tina akibat perbuatan manehnya. Wayahna kudu ditanggung ku sorangan. Ulah tuluy nempuhkeun ka emak. Sabab emak di dieu ngan sekadar rek ngabantu ka maneh. Ngabulkeun ka hayang maneh. Kumaha? Sanggup lamun kitu. Pasti sanggup atuh emak. Sabab abdi memang tos buleud hate. Kitu ge asal abdi tiasa laksana jadi jalma anu pangbeungharna engke di lembur abdi emak. Hade tah ari kitu mah nyai. Ngana aya tilu cara nu perlu dikanyahokeun ku maneh. Yang kudu dilakukan ku maneh. Lamun nya maneh hayang beunghar jeung meunang turunan atawa anak, jumlahna kan aya 3 syarat. Nu kahiji, maneh kudu daek mandi disirah cai dina wanci tengah poe ereng-erengan. Kitu nya teh badan maneh luar jeung jero ngarah jadi kuat, sarta salilana 7 jam maneh kudu bisa ngeueumkeun awak
di eta sirah cai. Eta nuka hiji. Syarat anu kadua, maneh kudu daek kawin jeung jin anu katlahna Batara Kala. Tah nu katiluna, maneh kudu bisa miceun hate. Dina harti maneh kudu bisa luas jeung buas. Tong asa-asa dina mangsa urang ngalakukeun hal lamun bener aya kahayang. Paroman Halimah ngadadak hegar jeung cenghar atoh ongkoh sieun. Sabab ceuk macioh manehna kudu daek kawin jeung jin mangrupakeun syarat anu kadua. Tapi nu tadi teh mah eta teh syarat anu kadua kumaha eta teh? Nah teu tiasa digentos kitu. Piraku ayeuna atuh abdi hayang beunghar melaan kudu kawin heula mah ka jin. Apan abdi teh boga keneh salaki mak, manusa. Ceuk Halimah. Ya kumaha dinya teh teuing atuh. Ari maneh embung mah emak ge moal bisa maksa. Kan maneh tetep moal boga turunan meureunnan. Jeung kabeungharan maneh ge moal sampurna deuleu. Lamun maneh teu daek kawin jeung eta jin. Walon macioh tandes. Ari Halimah katingali ngadon terus ngahulang sakedeung, bangun anu tuluy mikir jero naker. Aing memang hayang beunghar, tapi ceuk macioh aing cenah kudu daek heula kawin jeung jin anu disebut Batara Kala. Tapi payah-bayana ketang aing kawin jeung eta jin, asalkah hayang aing bisa kacumponan ulah nepikeun kagagal. Arek moal, lamun moal geus ka itu geura balik deui. Rek nanaonan lila-lila aya di dieu oge. Aringan saukur rek engklokan hungkul mah megatan kana waktu batur anu sarua arek natama. Mangga abdi sangem mak. Pasti abdi bakal siap pikeun narima syarat-syarat mak. Tapi iraha eta syarat teh dilaksanakeun anak mak. Abdi geus teu sabar yeuh, hayang geura prak. Nyayana oge bisa. Maneh mandi disirah cai pikeun ngalaksanakeun syarat anu kahiji. Ngan engke kudu ngadagoan heula waktu tengah poe jam 12 pancet. Tapi mak, upami abdi jadi kawin jeung jin Batara Kala, kumaha cara ngaikrarkeun anak mak jeung iraha deui waktu praktekna? Halimah tetelepek tumanya. Ye, engke eta mah pas dina malam Jumaah Kaliwon ngalaksanakeun nama Halimah. Maneh kudu manyi kembang 7 rupa. Ngan maneh ulah reuwas, ulah sieun waktu datang najin Batara Kala datang ka hareupeun maneh. Anu rupana memang pikas yeunyeun. Samemeh manehna ngarobah wujudna jadi rupa manusia nusa estuna. Dina nincakna wanci tengah poe, harita Halimah langsung dibawa ka sirah cai. Ku macioh cenah terus mandi di atas sirah cai. Satengah ngeum awakna di taranjang, tur 7 jam lilana ngeum di atas sirah cai. Di aping ku macioh anu ngahaja bari jeung ngambat, sagala rupaning dademit di eta patempatan. Saenggeus beres mandi di sirah cai, mangrupa syarat anu kahiji geus dilaksanakeun ku Halimah. Harita duanana terus baralik deui ka imah. Halimah harita kadenge deui cumarita, sabab masih kene aya hal kapanasaran pikeun ditanyakeun deui ka macioh. Madukun, tapi kumaha engkena pas datang malam Jumaah Kaliwon? Abdi hoyong ka dieu salaki abdi bakal tumanya.
reka mana meureunana cenah peuting-peuting abdi bet ngadon keluar ka ti imah. Geus pasti bakal barabe meureunana emak lamun kitu carana teh. Cek emak oge. Kumaha tadi? Lamun bener nya aya kahayang. Nya kudu gede hate atuh. Tong loba teuing kasieun jeung kahariwang. Sabab cek emak pan kawilang gampang. Yang harupan masalah gitu mah salaki maneh pasrahkeun ka emak kabeh. Ngan sakali deui emak ayeuna arek mere gambaran ka maneh lamun maneh nepi ka jadi kawin jeung eta jin. Mangka maneh kudu daek narima resikona atawa akibat nu bakal tumiba. Sabab lamun anak maneh lalaki turges nincak dina umur anu dewasa, maneh wayahna kudu daek sare bareng jeung anak maneh sarta kaulaan ku maneh teu beda ti kasalaki. Kitu ge lamun anak maneh keur aya kahayang pikeun ngalampiaskeun hasratna, jeung wayahna salaki maneh bakal gelo salilana sanggeus lila maneh kawin jeung jin Batara Kala. Tah eta pikirkeun deui ku maneh jeung kareupna sabab maneh bisi kaduhung jagana. Halimah ngageter hatena waktu ngadenge Macioh nyebutkeun salakina bakal jadi korban teh. Jeung Halimah tetep teu mikeun ari salakina kudu jadi korban kasarakahanna mah. Tapi naha mak bet kudu salaki abdi nu jadi korban sareng kudu ngaulaan anak abdi sorangan siga kasalaki bae. Tapi lamun seug budakna awewe kumaha tak mak? Naon anu bakal kejadian saterusna? Eta kabeh memang geus jadi katangtuan ku ulah Nyai. Jadi anjeun teu kudu kaget jeung nawar. Sabab sing saha wae jalmana asal awewe anu kawin ka jin Batara Kala ngaliwatan leungeun kula. Memang kitu risikona. Jeung lamun seug anu dilahirkeunana nya eta anak awewe nya wayahna maneh kudu daek dicanung sarta daek teu daek salaki maneh kudu ngaulaan anak maneh siga ka pamajikan tiap peuting. Sabab eta budak anu lahir tina rahim maneh teh memang lain asli darah daging manehna, tapi hasil maneh jeung jin Batara Kala anu datang karena impian maneh sarta geus mereka turunan ka maneh. Yeuh, maneh ge bakal siga nyata ngerasakeun nikmatna jajak kasuka sanajan dina jero impian kodratna. Sabab maneh saenggeus ngimpi kitu nya maneh tetep kudu bebersih mandi gitu. Kumaha ngarti aya nama maneh? Mohon ngartos pisan mak jeung entaya baya na meureunana abdi ayeuna kudu daek narima kana kanyataan anu bakal tumiba ka salaki abdi. Sabab abdi tos kagok borontok ka palang camarang emak, tos kagok asong kayeng hayang jadi jalma anu beunghar. Abdi rumah sataya jalan pikeun nolak jeung mungpang kana syarat jeung parentah ti emak. Keun masalah eta mah kajeun ku emak nu ngatur. Hayeuna maju geura balik heula we. Bisi salaki maneh deudeupeun. Kela poho. Eta kumaha ngeunaan dulur-dulur maneh teh. Arek dikumahakeun. Sabab ku emak arek dipigawe sakalian ayeuna yeuh. Tah. Soal eta mah kieu emak. Eta dulur salaki kuring teh cenah geringan atawa cenah diriwit ku penyakit emak jeung cenah ngojot usahana cing nepi ka bangkrut. Tembal Halimah anu memang boga sifat panas baranan sieun kasiap beunghar ku dulur. Saha ngaranna? Jaed mak, istrina Rukmini. Teras anu hiji deui ngaranna Kartika. Ngaran salakina Randiana mak. Jadi bakal aja dua pasangan korbannya. Cikan dibawa foto nanti. Foto. Pasti aya mak.
Sabab abdi memang tos terang jeung iyatna. Upami bade natambikeun jalmi kedah aya fotona cenah. Kedap. Tah ieu mak. Jawabna deui Halimah bari ku siwal leungeunna ngodok saku jaket sweaterna. Ngaluarkeun 4 foto sakaligus terus diasongkeun ka macioh kabehanana. Eta 4 foto teh langsung diterima ku macioh. Ditempoan kabeh rupa beungeut jalma nu aya di eta foto. Kabeh teu diwiji-wiji ditempoan ku panon batin. Cikan mana gancang tuduhkeun ku nyai rupa beungeut jalma nu ngaranna Jaet jeung Rukmini nya nu mana nyai tuduhkeun cik cobi tah nu eta mak sareng nu eta tah tanu ieu jadi ieu nya sigana mah bakal gampang nguruskeun 2 jalma kieu patut mah sabab baranehna memang parolos jarang sholat ibadah oge kurang jadi bakal gampang asupna ye guna-guna atawa warjit naon bae kana warugana tapi iya ye pastina oge foto nu ngaran Kartika jeung Randiana namanya sesana nu ieu ye tah ieu bakal rada berat oge deui mah ye di pigawena kurang-kurang nama kula bisa malik cilaka sabab maranehna aya nu ngapingku karuhun kahot tapi heulah teu nanaon kayak waktuna mak pasti bakal dicobaan di pigawe kabeh bakal diteror ku kekuatan gaib mak. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, rupina dongeng Sunda dina judul Balad Siluman cag deui ka dieu heula. Urang lajengkeun sanes waktos kana bagian kadua. Kumaha eta terasna lalampahan Halimah. Mangga teras manco di Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya hikmah, aya manfaat sareng hiburanana kanggo para wargi kaum dangu netizen sadayana. Tekendat sim kuring dara dihapunten kana sagalur pikakirangan sareng kalepatan. Salami bedar dongeng Sunda di Capruk Radionet. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.